deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia jahri anu kamari diutus ku Barjaya pikeun nante melet Rahmi sangkan gandrung ku Janaka pikeun ngabebaskeun Nyai Wulung hasil kamari teh pamaksudanana nalika Rahmi Janaka sareng Injani ogen sanesna nu jadi sapengker bumi margi kajadianana Rahmi teh kamari teh ujug-ujug ngagabrug ka Janaka anu akhirna Injani timburu dugi ka paseana kamari teh jadi pisah ku Akirangga Wulung sareng Nyai Garniti samantawis Juhri mah ngabebaskeun Nyai Wulung Rahmi sejadi ubaran ku Nyai Garniti urang lajengkeun putus ikuan celing tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia sanggeusna aya di tengah imah harita Rahmi dilumpuhkeun ku Nyai Garniti terus digolerkeun di tengah imah anu sajian dari yuk sila ngabandungan tindakan anu bakal dilakukeun ku Nyai Garniti dina waktu harita. Injani jadi panasaran harita terus tumanya ka Nyai Garniti. Ieu teh bade dikumahakeun eta Rahmi teh Nyai Garniti sedangkan dugikeun ka kada dilumpuhkeun heula sagala rupi geuningan. Atun teu dilumpuhkeun heula mah moal tenang kuring ubaranana. Injani kitu kuring kungsi ngubaran Mang Odek anu kabeunangan ku ilmu teluh balung tah ieu kaayaan Rahmi oge moal bina sarua. Kuring butuh ketenangan dina mangsa ngubaran Rahmi sangkan pulih deui kasadaranana. Nyai Garniti geus kitu mangagunakeun ilmu jeung kakuatan batina bari mencet urat-urat penting dina lebah beheung jeung dampal suku Rahmi. Saterusna katingali Rahmi jadi sare bangun anu tibrana kerahanan. Mudah-mudahan be upaya diri kuring ayeuna aya hasilna. Kaayaan Rahmi bisa pulih deui seperti biasa. Engke di mana geus hudang tina saretna pasti bakal kageteun lantaran diri kuring jeung anu sajana keur ngariung manehna. Ngan untung acan lila ieu kaayaan nu karanapan ku Rahmi teh lamun geus setilu poe mah teu buru-buru ditulungan kuring moal sanggup ngubaranana.
Janaka pasti na oge kawalahan mayunan sikap sareng tindakan cerahmi anu kapangaruhan ku ilmu gandrung ayu. Da kitu geuningan tos teu aya kaisin deui Nyai Garniti. Nyarek boga kaera kumaha ari Injani. Apukuh anu dilakukan memang di luar kasadaranana. Kangaranan jalma anu teu sadar rek bisa kumaha nyarita anu bener. Geus jadi kabiasaan keur jalma anu boga ilmu anu karitu mah terek milih saha jelema anu bakal jadi korban nu penting asal nguntungkeun keur pribadi manehna. Saabot Nyai Garniti jeung anu sejenna ngalobrol kaayaan Rahmi sarekna teu lila harita katingali nguli si kudang kasadaranna pulih deui puguh bae Rahmi bari ngonel hudang teh kerung bangun anu bingung sabab aya di tengah imah jeung ngagoler sare bari jeung dirariung saperti kitu. Nyai Garniti nyerenge seuri bari terus tumanya ka Rahmi. Wah kaget Rahmi teu kudu ngarasa bingung sabab Rahmi kakarak pulih tina kaayaan pangaruh ilmu gandrung ayu. Anu jelas ayeuna Rahmi kudu nyaritakeun kejadian naon bae anu karanapan waktu samemeh Rahmi jadi teu sadar linglung. Abdi mun emut ayeuna Nyai Garniti tadi teh aya Jahri anu salaras nama abdi oge terang eta teh muridna Barjaya. Nanging eta jalma memang pinternya niwara sareng ngareka caritaanana. Teras masihan pilandongeun titipan ti Bilasmi saurna teh. Rasa terusna eta landong teh diinum. Abdi janten ngadadak lieur sareng tunduh. Ku Rahmi dicaritakeun ngeunaan kajadian samemeh dirina jadi linglung pikiranna jeung jiwana. Begitu mah kaharti ayeuna mah ku sararea anu araya didinya. Yen pihak musuh anu geus nyusup teh nyata Jahri muridna Barjaya. Rahmi terus mungkas kateranganana. Kitu kejadian anu karanapan ku diri abdi teh Nyai Garniti. Janten abdi tadi tos ngalakukeun tindakan anu ngisinkeun pangintennya. Apaan? Tadi teh make jeung ngarangkulan ka Janaka sagala rupa bari nganyatakeun cinta. Antukna Injani jadi salah paham nepikeun kalumpangsungna kaributan. Ngan kuring gancang apa yen kaayaan Rahmi estun teu wajar. Tapi aya dina pangaruh ilmu kinasihan gandrung ayu anu bisa ngalinglukeun kana pikiran jeung jiwa urang. Isin be ya abdi ku sadayana anu aya di dieu. Kunaon atuh abdi bet ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Punten me ya Kakang Janaka. Abdi tos ngalakukeun tindakan anu ngisinkeun Kang. Kaayaan anu dilakukeun ku Rahmi memang di luar kasadaran. Jadi dina labah dieu akang teu bisa nyalahkeun. Dina harti akang bisa ngamaklum kana kaayaan nu karanapan ku Rahmi. Akhirnya gawulung nyerengnya seuri bari terus milu mairan caritaan. Terus jadi pikiran Rahmi. Jelas orang geus kaposan ya gaya. Dawanan orang ngadangan wulung geus dibebaskeun ku si Jahri muridna Barjaya. Warajang maran ayeuna keur diubaran tuh lantaran bohongna tadu gedihan kabenahan ku sakaranana wulung. Dengan untung be tatu nanti parana. Ada Injani anu ribut jeung Janaka geus pada ngarti ayeuna mah. Lain geus Injani. Reski. Nanging anu kedah janten emutan urang ayeuna mah. Tah aya saena lamun Nyai Wulung jeung Jahri disusul. Margi Kang Hambali sareng Kang Wisrama tangtos bakal nganaha-naha geng teh kumaha. Nanti tiasa ngajaga tawanan gitu. Eta nemutkeun abdi mah kumaha saur Nyai Garniti. Sanajan dina nyakna oge disusup pasti geus jauh Injani.
Geus moal bisa kasusul jeung can bisa dipastikan reka mana tujuanana. Da maranehna oge pasti mikir jeung ngarti kumaha carana miceun calasa. Nya ieu mah kari kumaha engke we sikep dihambali jeung Kang Wisrawa tumali ku ayana kajadian anu tumiba dina poe ieu kitu ari ceuk kuring mah Injani. Abdi mangimutkeun teh punten ceuk eta Kang hambali kantos serius ku ayana Nyai Wulung anu jadi tawanan urang anu harti pihak urang gaduh kakuatan upami teh mah aya ancaman ti pihak Alaswaringin. Malah pihak Alaswaringin moal wantunan ngalakukeun kalicikan mangsana ijen besin antara si Karang Larang jeung Santana kitu ari jalan pemikiran abdi mah. Beres teu Aki? Pemikiran hidup ayah bener. Tapi dalam pikirannya Garni juga teu salah. Pamarana jalma anu licik culika seperti Jahri Durba barengan jeung Nyai Wulung geus pasti bisa kasakuan ku maranehna lamun pihak urang bakal nyusul maranehna. Nuata geus bisa dipastikan arah tujuanna teh teu bisa dipastikan. Jadi lamun urang maksakeun maneh yang nyusul ukur ngahampurkeun waktu jeung tenaga gitu. Akhirna sararea pada aya dina kasapukan. Bebasna Nyai Wulung anu ditilungan ku Jahri tinggal ngadaguan kumaha engke sikep hambali jeung Wisrawa anu ayeuna keur kabaturan Santana ka tempat pakalangan tarung tanding teh. Warga Dahlia sedengkeun anu kerja di bahan caritaan harita dua pihak anu bakal izin jajaten geus papanggih. Sigarang Larang saterusna cumarita sanggeusna luncat tina luhur kudana tetep seukeut ka Santana. Sedengkeun si Dugul Waru jeung Barjaya mangka tingali tetep we dari yuk dina tongong kudana masing-masing. Aing ngarek ngaroba kacang tuan anu lumaku sia. Wan barang urang ijen asakten geus 2 kali. Aing penasaran ya yang nangtang maneh Santana tarung tanding dina waktu peuting. Dina peuting pageto maneh didaguan ku aing deureuh. Di dieu didaguan kumaha maneh sanggup jeung narima kana ieu tantangan ti aing Santana. Santana ngareret ka Abah Mang Odek. Anu direret Surti kudu ngawakilan Santana pikeun cumarita. Itu Mang Odek maju ka hareup neuteub ka Sigarang Larang bari terus carita. Oh kuring ya teh ngawakilan Jang Santana ya. Rek ngajawab kana caritaan anjeun Garang Larang.
lantaran tarung wanci berang mah geus taak merenanya. Jadi hayang penting tarung tanya gitu. Hayang dina wanci penting. Aing lain taak si Sodet. Mana aing hayang ngajajal anu jadi lawan. Lamun masa di ku pangarti kudu daek narima kana padang tang aing pikeun tarung dina wanci penting ya. Jadi arikar kuring makio ya garang-larang. Kang ngaranan tarung tandingan wayah kumaha oge tempatna di mana bae oge moal di antepkeun, moal ditolak, moal burung diladenan. Pokona mah sakarepmu aku ladeni. Persantana moal make kudu ngejat satepak mundur sasiku. Ayeuna aya katang tuan kitu nya teh naon nah. Dari ti berang deui mah sieun eleh jajaten merenanya. Gitu sieunnya. Montong ngomong gitu si Sodet. Aing acan rumah saya eleh jajaten dulu. Ngana nu jelas aing aya ngajajal pangarti si Santana lamun ijen dina wanci penting bisa enteng elehkeun aing. Ongko sia tadi maneh geus ngomong wayah kumaha oge sanggup tapi kalah ka rea baceprot sia loba nawar sia kehead. Pasar lain sia teh make jeung rea nawar sagala rupa sia teh jurig sia. Ngambek euy. Nyakeun bae atuh lah. Da hayangeun apanan biwir-biwir kuring ieu teh. Jadi bebas lah rek baca proton bae oge. Make jeung dilarang-larang sagala rupa lah. Ento lieur mah. Terus kumaha yo? Ngeunaan tempat. Nah masih kene tetep di dieu atawa sarua. Rek pindah deui gitu. Oh tempat mantoro baso des ya. Tetep di dieu kehead. Nyanggos lah di kitu magarang. Atuh rek balik dewe atuh ayeuna malah sia kehead. Geus ngajelaskeun ka tang tuan tarung tandingan diundurkeun ka peuting Pageto. Harita si garang-larang luncat deui kana tongong kudana. Saterusna dibarengan ku si Diguluwaru jeung Barjaya Arin ninggalkeun eta patempatan. Mang Odek ngareret ka Wisrawa jeung Hambali. Lila terus nyarita. Nyaan eces lah sukut wirasat Jang Santana teh. Nyaan we geuningan si garang-larang teh ngabolaikeun tarungna. Kalah nangtukeun waktu dina peuting Pageto geuningan. Oh ngan ari emang mah ya teh jadi rada-rada curiga ya teh. Nah make jeung aya parobahan anu saperti kitu sagarupa teh nya. Siga aya maksud anu tangtu ya teh. Kumaha saur Den Wisrawa ieu? Nya sok sanaos abdi oge sami Mang Odek. Anu jelas urang memang kada waspada ari margi si garang-larang moal samata-mata mereka tangtuan anu seperti kitu lamun taya maksud anu tangtu. Coba ari cek Jang Santana naon maksud si garang-larang pangna mereka tangtuan seperti kitu teh. Aduh Kak, teuing oge tacan terang Mang. Apana nuing mah? Lain dukun. Mang Odek sirileutik adeungeun caritaan Santana siga kitu teh bari terus carita deui. Mohon datos jelas ieu mah katang tuan ti si garang-larang teh disaluwuyuan ku Jang Santana anu hartos. Dinten Pageto mohon wengina bakal lumangsung di patempatan tarung tandingan ijen kasakten. Ya mudah-mudahan we atuh urang masing aya di pihak anu unggul. Sanes kitu Den Wisrawa. Ya memang eta anu diharepkeun kurang sadayana teh Mang. Ai margi upami si garang-larang anu unggul mamang katos bisa dipastikeun. Keur urang sadayana leuwih hade ajal pati jeung tibatan kudu tanduk talu ka pihak alas waringin. Sanes kitu ya Hambali. Leres kitu Kang. Memang tos janten sikep sareng tekad urang sadaya na ieu ngeunangan hal eta mah. Urang pamohalan make kedah tunduk talu ka si garang-larang. Lamun teh mah manehna nu unggul. Wisrawa netep antep ka Santana bari terus nyarita. Tah ayeuna mah tinggal Jang Santana na ieu. Jang Santana kudu mampu ngungkulan si garang-larang. Sabab nasib Mang Wisrawa katut anu liana gumantung ka diri Jang Santana.
malah rakyat anu salila ieu jadi korban tindak laku kejahatan urang alas paringin oge nasibna aya di diri hideuk kitu tajang santana. Ya mudah-mudahan be atuh mang wing aya dina kaunggulan. Mang Odek ngabagikeun paneteupna ka sakur anu aya dirinya terus nyarita deui. Ata aya nama dapiraku pajanteng-janteng kieu bet kawas anu keur ngantri beas bagian wae teh. Oh mending keneh aya nama urang wangsul be atuh aya namanya. Da terus teu aya naon-naon deui ya teh. Geus kitu mah harita terus marulang ka paguron Macan Bodas. Kalayan teka catur di jalanna sepi ka paguron Macan Bodas puguh be Wisrawa jeung Hambali pada hareneg hatena waktu dijelaskeun ngeunaan Nyai Wulung dibebaskeun ku Jahri murid Barjaya anu ngalakukeun reka perdaya. Hambali kawilang teu panuju kana kaayaan eta kajadian. Dianggapna anu araya didinya teu waspada nepikeun ka bisa disusup ku pihak musuh. Hambali negerakeun kahanjeluan hatena. Bet teu kaharti ieu teh. Aneh bisa kasusup ku pihak musuh ieu teh. Padahal di dieu teh kurang kumaha. Jago-jago kolot tuh masage ku pangarti rawuh pan di dieu. Nah bet nepikeun ka bisa kabur kitu anu jadi tawanan teh. Anu sok padahal eta tawanan teh sumber kekuatan urang. Injani deui atuh bet kalah ka make nyieun kaributan sagala rupa. Kumaha ieu teh? Ada abdi oge teu terang Kang. Menawi teh acarahmi sanes aya di lapangan ilmu kandung ayu. Ari abdi mah memang abdi oge rumasa lepat Kang. Henteu cukup ku rumasa salah wungkul Injani. Sabab akibat tina sikap jeung tindakan Injani anu nyieun kaributan ngajadikeun pihak musuh bisa ngagunakeun eta kasempetan keur ngabebaskeun Nyai Wulung. Coba lamun geus kieu kajadianana saha anu rugi? Apanan jelas pihak urang anu rugina teh. Tah lebah dieu kelemahan urang. Urang jadi teu boga kakuatan ya ayeuna teh. Itu Kang Wisrawa ieu. Duh, hanjakal. Hanjakal. Terus terang akang oge mang hanjakalkeun nepikeun ka kudu aya kajadian saperti kieu. Padahal ku ayana Kirangga Wulung sareng Nyai Garniti di dieu eta kajadian teh sakadahna mah teu nepikeun ka kudu lumangsung. Ari margi pasti bakal kanyawan ti memehna bakal aya pihak musuh anu nyusup. Kirangga Wulung netep seukeut ka Wisrawa anu jadi muridna bari terus nyarita. Oh, nah jadi buat ngarageun ka jeung Nyai Garniti. Ya oge aki jeung Nyai Garniti mah sabenerna kawilang jalma acan apa kana hiluk-beluk di dieu. Itu deui kayana jalma nu ngarajari nu ngakukeun beur narang. Kali kuduna murid-murid Macan Bodas anu kudu leuwih daliti mah. Lain berdaya kitu bae kana jaritaan jalma nu ngarajari. Tapi terus terang kitu deui Nyai Garniti teu geunah yo. Ngardi sarahkeun siga kieu mah. Kaayaan mimiti panas oge sabab harita jadi paloba-loba carita. Kirangga Wulung oge jadi tugenah hatena sasat dianggap kurang tanggung jawab kitu nate bisa kaharti dina sikap jeung caritaan Hambali katutu Wisrawa anu jadi muridna. Ningali kaayaan seperti kitu santana harita milu cumarita. Ya tenah habat jadi ribut segala rupa kia ieu teh. Kaya Nyai Wulung tos aya naman teu kada diributkeun deui. Tindakan anu henteu nyatria ngajadikeun Nyai Wulung tawanan teh. Lepas jak sok komo apan ayeuna mah Mang Wisrawana oge tos bebas deui jadi urang. Teu kudu masyakeun anu teu guna marebutkeun salajeng bener. Sanajan ukur saeutik nyaritana tapi caritaan santana kawilang patri. Malah sakur anu araya didinya jadi jarempe. Eraeun meureunnan. Malah Mang Odek akhirna anu harita milu bahiran caritaan. Naon anu dijelaskeun dilisankeun ku jangsana kalintang eces jentre. Nah,
margi sanajan urang ngamasalahkeun anu tos kajantenan jelas moal aya hartosna. Malahan urang anu bakal janten riweuh ye margi pas seueur-seueur saur. Antapis urang jeung urang gitu silih salahkeun, parebut salah jeung bener. Jadi sakumaha anu dijelaskeun ku Jang Santana memang laras kawilang tindakan anu teu nyatria ieu upami urang handelkeun Nyai Wulung jadi tawanan pikeun jaminan. Margi naon bentenna upami kitu mah urang sareng pihak alas waringin. Punten gitu oge yo. Ieu lisan anu dikenalkeun teh dumasar kana sikap oge caritaan Jang Santana anu memang bisa kaharti ku pikir. Punten jeung kadeng Wisrawa sareng anu sanesna Mang Odeh kumawantun gitu. Nya memang ku abdi oge kartos Mang. Lebah dia urang memang diuji rasa kasabaran urang teh. Jadi ku ayana kitu nyatos bae lah ulah dibahas papanjangan ngeunaan kajadian Nyai Wulung kabur mah. Anu penting ayeuna mah ngeunaan Jang Santana anu tadi tepung jeung Sigarang Larang. Tetela aya parobahan waktu mangsa ngalakukeun tarung tandingan. Akhirnya Wulung penasaran hatena teu lila terus tumanya ka Wisrawa anu jadi muridna. Dah parobahan waktu kumaha ya jalu. Jadi untuk tulus tarung tanding dah. Wah lamun kitu mah kena bisa da Wisrawa jakana. Firasat Jang Santana gitu dah. Memang leres pisan teu nyalahan Ki Guru. Wirasat Jang Santana teh jadi kanyataan. Sigarang Larang mereka tangtuan anyar. Yen tarung tandingan ijen kasakten antara Jang Santana jeung Sigarang Larang teh lumangsungna dina dinten pageto wengi. Ngan tetep keur abdi mah masih kene tacan kapikir ieu teh. Naon maksud jeung tujuan Sigarang Larang pet ngajakan taruhan Cibeuting. Nyai Garniti ungut-ungutan teu lila terus mairan caritaan. Ahade urang kudu pada waspada kayak gitu mah. Moal Sigarang Larang bakal ngalakukeun kalicikan. Sabab kangaranan kerja mah saperti Sigarang Larang mah bisa ngahalalkeun segala rupa cara pikeun ngahonta karep pamaksudanan pikeun unggul tina tarungna kitu anu ceuk kuring makan Wisrawa. Memang akang oge aya emutan nugikeun ka dinya Nyai Garniti. Namun ningali kaayaan Jang Santana anu tetep tenang sareng percaya diri siga kieu mah kang jadi reug-reug hate ieu teh teu salempang gitu. Nya mudah-mudahan bae harapan urang sadayana tiasa janten kanyataan. Jang Santana aya di pihak anu unggul mampu ngungkulan Sigarang Larang. Ucara gitu pihak urang oge rakyat sakumna bakal bebas tina tindakan kejahatan urang alas waringin. Sanes kitu Ki Guru. Ya benar bisa da jalu. Wala sakumu keur age mah anu geus kolot jeung parewat ieu. Ya yeuna kana oge geus bisa kagambar. Mun deu mah Jang Santana injuna si konseling anu kasorang. Aki bakal anu jiwa. Jadi ada aja ngajampan aja di bugang di batan kudu jadi patalukan Sigarang Larang. Rasa ngajan sararea oge pasti sarua moden sikapna jeung akinya. Kitu di antara kaayaan anu lumangsung di paguron Macan Bodas anu jelas keur sararea anu aya di dinya beuki tambah we pangajenna ka Santana incuna si konseling. Sabab sanajan sareatna budak satepak tapi bisa mampu niiskeun kaayaan anu tadi panas mangsana balo-balo bacarita marebutkeun salah jeung bener. Tanda yen Santana incuna si konseleng teh boga jiwa kapamingpinan. Kapan deui wae
Waktosna. Kada diecekeun dewa serial si konseling dinten ieu nya duh siapunten anu kasugun warginya. Alah dah kumaha atuh nya ieu laktosna geuningan parantos samporet pisan. Keun lah insyaallah. Urang keur ieu enjing dewe jasa sakedik da disakaliguskeun mah atuh bilih melag. Watos. Sapertos janji sim kuring kamari dinten ieu urang tepangan heula ieu wargi-wargi anu saratia mararanco dina dongeng Sunat Dahlia. Mohon watos tos sababaraha episodenya teu kaabsen ieu siapunten anu kasun urang absen mohon manawi ieu aya Santi Kopo kumaha dararamang sadayana teras Bunda Dinda Cumi Ica aya Mamah Lilis Ciwidey tuh teras oge Napoleon Ari Mamah Apep mun mararanca sadayana tur nuhun teras oge teu hilap ya Arul Kimce hadir selalu Deden Cipteng oge sami manco. Arul siap Rul ping 13 Juni. Arul di Balai Endah salam baktos sakulawargi. Teras oge teu hilap Bajagur insyaallah keping 15 sejang ngalaksanakeun syukuran tasyakur bini mah mohon nikahkeun putrana di Cigonai wah. Mohon salam baktos insyaallah urang karampal di dina waktosna. Teras oge Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina salam baktos sareng kolega sadayana di Cileunyi karyawan-karyawatina sadayana aya di Cileunyi pabrik kerupuk Sarina salam baktos mohon di agungan pamita busa kieu teh nya radio teh bari nyetak kerupuk mohon salam baktos sadayana ayuan sakulawargi sarehat sarukses sadayana. Oma weekend oge sami di Dadali mohon wilujeng sonten Oma atur nuhun. Teras oge salam baktosna Kang Dedi Tewati Ciwastra Bu Teti Munjul oge salam baktos Kang Julun Sarjun di Jalakong mohon. Teras Oma Jaka Bunda Sarah Oma Ida Sasak Batu mohon salam baktos pamugia sehat. Aya oge Asep Suparman dah Binong salam baktos. Renaldi Tampan Manco oge di Cicukang Margahayu. Sadita dina Facebook iya anu nuluhur aya Wapulung Pujianto di konveksi Cicadas Manco. Reja Septian mantap hatur nuhun. Wa Asep di Cipatat hage hadir sadayana oge wilujeng hadir anu Manco orang absen dina WhatsApp. Salam baktos aya sate Isar Ibun Enjang di Sukamulya Cinambo akikan ha oge manco Jatnika Dirahayu Esti Dago salam baktos Anggi Teh Cucu Gerlong Bayati Teh Melembang teras Ciau Karapitan Mang Apoy Matoa Mang Layang di Endot Mr. Ius Is Cibay Momo Bayu Cicalengka oge hadir. Teli Padalarang Jajang Ajidin di Tutugan Gunung Manglayang. Wah Uci di Binong oge salam baktos pamugia sehat dan Cipteng oge selalu manco hatur nuhun pisan. Saratia teras ngadangkeun dongeng Sunat Dahlia Mang Ohan di Batu Jajar oge salam baktos. Mohon pamugia sararehat sakulawargi sadayana. Teras ka anu sok ngadarengkeun teh di Pasar Baru Kai nya Mas di Baru Kai Cisarua. Mohon sok tara kalangkung ngadarengkeun mararanca sadayana mohon salam baktos di sim kuring sararehat hatur nuhun di naon eta potek naon teh Masnya di dinya. Nuhun pokoknya masa dayana nyanu konseling aya di Cisarua. Orang Tahura oge warung bubur Waice Tahura aduh salam baktos mohon.
Orang Batu Jajar, orang Cililin, salam baktos Cihambelas, salam baktos ngadaramkeun we teras dongeng sunat tidak lihat tara kalangkung. Nuhun pisan kana pangrojongna. Dinten ieu sim kuring kedah undur pamit, hatur nuhun kana sadaya perhatosanana hapunten samuga kakirangan sareng kelepatan insyaallah enjing urang lajengkeun seriasi konselengna wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.